Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ke-17. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jadi jang Sirod teh rek ninggalkeun lembur matuh-atuhnya ceuk Bapak Dasuki sanggeus Sirod tamat nyaritakeunana. Leres Abah abdi teh hayang ngulik pangarti nyiar pangabisa kanggo pibakeun hirup di dunya tuga akhirat. Jawab jang Sirod bari ngeluk sieun mitohana teu nyaluyuan. Sabaraha bulan nilana teh ujang indungna nyi epon milu nanya. Mak, ayeuna teh pun bojo ka kandunganana tos 5 sasi. Jantan upami abdi mios paling lami 3 sasi kedah tos nyilang wangsul heula ka dieu supados tiasa nyaksian babarna pun bojo gampil ari tos salamet serta beres roes mah abdi teh rek mios deui nutugkeun ilmu panemu. Jawab Sirod bari tetep bae ngeluk siga nu ngarasa sedih. Oh kitu, jawab ibu Nyi Epon bari ngareret ka salakina. Dupi Abah sareng emak ngawidian kitu. Sirod nanya bari netep kawasayangan buru dijawab. Tangtu bae ngidinan mah ujang kahiji anu leuwih wajibna nyaeta Epon geus ngidinan ka ujang. Kaduana maksud ujang rek ngulik ilmu panemu teh hiji tujuan anu mulya pe ku Abah didoakeun lahir batinna sing teu nekanan sagala anu dimaksud ku ujang. Nuhun Abah eta anu ditedak ku abdi. Iraha rek indi ti dieu teh bade enjing bae Abah margi nurutkeun emutan abdi mah enjing teh waktu nu sae. Syukur atuh peek sasadiaan anu perlu ulah tepikeun ka kalantar di panyabaan. Ceuk Padasuki bari ngusap beungeutna. Kocapkeun pamirsa isukna jang Sirod amit malah ngahaja inditna muru eukeur haneut moyan. Ku Nyi Epon dijajabkeun tepi ka pipireun imah nya kitu Bapak Dasuki sareng istrina ngajarajab ngajanteng nemponu indit. Bari hatena ngadoa mugi-mugi maksud Sirod sing dikabul ku Nu Agung. Samemeh Sirod rek mengkol manehna teh nyelang malik ngareret ka pamajikan sarta ngagupaikeun leungeun kawas nyebut pileuleyan. Atuh rei cipanon Epon harita teh ngalembere. Sirod teu kuateun leos manehna ngaleos beuki lila beuki jauh tungtungna les teu katinggal. Barang Sirod teu katingali deui geus jauh ti eta tempat Nyi Epon ngajanteng bae bari netep tatangkalan anu tadi kaliwatan. Cipanonna ngalembere tina bakat ningna langsa manehna teu ngicep-ngicep netep urut jalan Sirod. Ari malik breh indungna harita sareng bapana eukeur nungguan manehna gabrung Nyi Epon ngarangkul beri segeruk deui cerik kawas budak sisimakeun ku indungna diusapan tina bakat ningku nyaah bari terus diupahan ngarah ulah sedih teuing. Kieu pok-pokanana teh matak ting sareset hate. Geus anak king ulah cerik eta mah geus biasana paturai patepung deui
lamun keur paturai sedih mun patepung deui bunga. Wayahna geulis, wayahna anggur pek geura doakeun. Maksudna salaki urang ku Gusti mugi dikabul laksana sapaneja. Ceuk ibuna Nyi Epon bari nungtun anakna ngajak ka imah. Atuh bring deui ka imah bari jeung Rembay Cipanon, kolot jeung anak sarerik. Nyi Epon mani dituyun da ampir teu bisa lempang. Barang geus asup ka imah sup Nyi Epon ka kamarna. Dug manehna teh ngarengkol bari nyipta salakina. Tisaprak jang sirod indit lembur eta caharaan lantaran pajamil bungah nu jadi pamanggul lembur nguyungna mang bulan-bulan. Ari ayeuna gumbira atuh sarerea hegar hatena teu haringhang kaayaan eta lembur pulih deui lir baheula. Kabeh pada mari kolot ka Abah Jamil satia sanajan manehna gondok. Malah harita Abah Jamil keur ngariung di imahna budina mani marahmai pok manehna cumarita bari neuteup ka muridna anu harita ngariung. Tihul, kewen kakara euy ayeuna dewek manggih kagumbiraan sanggeus bulan-bulan sirod ninggalkeun ieu lembur. Peku laing pikir jeung taliti anu bener. Jalma-jalma ayeuna mah rabul deui sok daratang ka urang. Aya nu menta ubar, aya nu menta pamandangan. Kacida dewek bungahna euy. Ari ras kadinya teh teu cara keraya sirod sigana teh kabeh ilmu panemu dewek camal. Kitu gagal, kieu gagal. Ngan saukur ieu bae. Anu teu gagal teh hayang mindahkeun gonok si laing tihul. Ari pindahna mah teu gagal ngan anu dipindahanana bet lain beheungna sirodnya euy. Tapi betahun kana bohong dewek. Keun biasana pamanggul mah kudu tanggung jawab dina kieuna. Leres Abah, malah janten pantes gondokan kanggo Abah mah. Margi anu biasana cadu mandi oge, ayeuna mah bet janten resep ka cai. Tuh berseka geuning, jawab si Tihul sirikna henteu ngagonyak. Keun bae rek kitu kieu oge dewek mah Tihul, da geus kolot. Asal ieu bae ieu boga anak sasiki teh, ulah tepi ka teu boga pamajikan. Apan seueur istri di dieu teh Abah, jawab si Tihul bari ngareret ka Jang Kamin. Nya eta susah deui kahayang budak teh gurat batu cara dewek. Bet embungeun bae ka ditu ka dieu teh kahayang nangan ka saurang. Kasaha Abah? Cuk si Tihul hayang bener-bener nyahoan. Keukeuh hayang kasaha cenah? Jang Jamil teh kewen. Abah Jamil bari ngareret ka si kewen. Jangan kasih kewen Jang Kamin teh daekeunana Rusia. Ari kanu sajen mah sanajan ka si Tihul oge balem bae. Nya eta Abah, Jang Kamin mah moal daek digantian cenah sanajan ku widadari anu daratang ti langit oge. Sakali hayang ka Nyi Epon tetep bae ka Nyi Epon teu daek disisilihan, jawab kewen bari ngareret ka Jang Kamin. His salah eta mah atuh Jang Kamin, sabab Nyi Epon teh ayeuna boga salaki. Jadi lamun urang mibogoh ka jelema anu boga salaki eta teh salah. Lain kitu pemendak Abah teh nya Bah. Cuk si Tihul bari neuteup ka Jang Kamin terus ngareret ka Abah Jamil. Benar kitu Tihul, jawab Abah Jamil bari kerung. Janten lamun kitu mah bade diantep atuh Jang Kamin teh nya Abah. Si kewen dadak keheuleun ka Abah Jamil teh lantaran mindeng kapangaruhan ku omonganna si Tihul. Ngantep moal nu matak teu boleh diakalan oge sang kancaina herang beunang laukna. Tah ayeuna sirod geus ninggalkeun lemah caina. Eta tah akal Abah. Lamun sirod eueuh di dieu mah sigana babari ngakalanana Nyi Epon teh nu matak dihaja bae sina ngaleos nyiar ilmu. Tapi nya eta deui aya bae gogodana teh dasar anak urang kudu nungguan kawas aya bae panghalangna teh. Dikitu kahalangan ku ieu, dikieu kahalangan ku itu. Ari ayeuna aya jelemana indit Nyi Eponna buroyong deui. Kapaksa kudu nungguan tepi ka ngajuruna bae atuh Jang. Abah Jamil bari ngareret ka anakna anu henteu daek ngomong. Ari Abah sok henteu puguh. Apa Nyi Epon teh gaduh cara oge Abah. Piraku ku urang diheureyan mah awon atuh kanggo nami Abah anu ayeuna ngawitan seungit deui. Cek abdi manu atos mah atos bae Abah, anggurek nulungan ka Jang Kamin mah ubaran bae anak urangna supaya teu inget bae
cuk si Tihul kawas nuhun terujuk kana pamandegan guru nate. Nyaeta susah adalah Tihul, lantaran ubarna anu bakal mati teh nyaeta Nyi Epon. Teu bisa ku jampe kuraramuan deuleu, cuk Abah Jamil bari ngareret ka si Kewen. Mangga bae abdi mah moal ngiring-ngiring Abah, margi upami abdi ngiringan kana maksud Abah anu awon. Tangtu bae abdi oge janten awon, jawab si Tihul bari ngeluh kawas aya nu dipikir. Oh, maneh mah ngabela kamu suatu Tihul. Cek si Kewen rada teu ngeunah lantaran sagala soal oge si Tihul teh ayeuna mah gawena ngahalang-halang. Is, lain ngabelaan musuh Kewen, tapi ngabela ajaran Abah Jamil anu geus diajarkeun ka urang euy. Artina ngabela kabeneran, sebab lamun urang nyaho salah terus bae dirarempak, akhirna pangarti urang teh taya gunana, teu aya mawenatna, mun ngajampe ngan ukur ngacewisna, tapi teu aya matihna. Lamun nulung kawas nu saukur nuduh, tapi ari metu mah henteu, da pangarti urang cambal ku kasalahan, tak kitu kasieun dewek mah Kewen, cuk si Tihul siga teu ngeunaheun. Jap, lain kudu pahereng deuleu. Tapi kudu badami, keputusan ti Abah anu kudu digugu ku sadarea nyaeta kieu. Kahiji, yang kamin kudu perlu ditulungan lantaran anak urang. Kadua, sanggeus Nyi Epon ngajuru urang akalan, sangkan menta diserahkeun ka si Sirod. Ari akal mah gampang, cuk Abah Jamil mere putusan anu teu meunang dibantah. Atuh jap kabeh jarempet teu aya nu nyarita ting harulang siga susah sanajan ngariung oge. Teu beda sareng musuh teu aya nu nyarita halusna keur kitu teh pacenghul Bapadasuki harita datang kadinya. Sampurasun, cuk Bapadasuki tarik pisan sorana teh. Lampes, mangga ka jero, jawab si Kewen anu tadi hayang ngomong asa di jalanan meureun sarta brai mukakeun panto. Ae, geuning Abahna Epon ka dieu, mangga calik. Mangga Abah, jawab Bapadasuki bari mawa ka lapang ora teh, sup ka jero imah. Aya naon ieu teh? Da biasana masok ngangkir ari aya keperluan mah. Ieu Abah, nu mawi abdi ngahajakeun ka dieu sorangan teh, ngarah jelas. Ari maksudna mah ieu rek minta tulung panggambarkeun ieu cengkir lantaran pageto teh Nyi Epon tingkep geus kakandungan 7 bulan, ari salakina encan embol-embol deui luka kunaon sarta sakalian bae dina waktuna nyuhunkeun parantos sareng mugi Abah saparakan cati dieu sadayana kedah sumping, cek Bapadasuki bari nembongkeun cengkir kalapa song diasongkeun ka Abah Jamil. Oh, gitu pemaksudan Jang Dasuki teh. Mangga, tangtos ku Abah diperatoskeun. Sedang nanggal dina waktuna, tangtos aya. Bari sakalian Abah dongkap ka ditu, sedang barudak ti dieu. Jawab Abah Jamil gumbira pisan. Nuhun Abah, sedang moalami abdi teh, da teu aya sasaha nu tunggu dirorompok. Da puguh Nyi Epon mah teu beunang diandalkeun, da teu subureyeung. Mangga atuh, jawab Abah Jamil bungangang bunga. Ari Bapadasuki mah leos ninggalkeun eta tempat. Sanggeus Bapadasuki eueuh, Abah Jamil teh nyerengeh bari pok manehna ngomong sarta ningali kalapa anu masih cangkir keneh. Tak gitu Kewen, ari milik mah deuleu, teu kudu diudag-udag, datang sorangan geuning. Abah Jamil bari ngagular gilir cangkir kalapa. Milik naon pigaweun, cuk si Kewen bari kulaweud. Is, ilaing mah nyaho di naon geura. Engke ku maneh saksian pagawean dewek euy. Tah di dieu dewek rek muterkeun pangarti dewek. Tah dina cengkir teh rek digambaran jeung dingaranan ku ngaran Nyi Epon. Jeung ngaran Kamin. Engke dibolahna omat ulah ku baturnya Kamin. Sabab lamun ieu cengkir anu meunang napaan Abah, peuting ieu jeung peuting isuk sarta meunang ngajampean waktu digambaranana heg dina waktuna dibolah ku batur. Bahaya maneh Kamin moal bisa laksana najan kumaha bae oge ka Nyi Epon teh. Jadi tengetkeun nya, cuk Abah Jamil bari ngarenghap bakat ku bunga. Nya eta teh Abah, jang Kamin siga nu bungah lantaran aya harepan deui nu matak manehna maneh curing hak sarta nanya kitu ka bapana. Nah make nyaan sagala rupa.
Eta bae anu geus-geus mah ngan ukur gagal jeung gagal bae, jawab Jang Kamin malik neuteup ka bapana. Entong nyaritakeun unggeus jeung ulah hayang gagal deui ari bogoh mah ka Nyi Epon. Ayeuna mah sigana moal tepi ka teu jadi. Asal ditampanan sareng dibolahna bae ku maneh Ujang. Kadeta gugu ka hayang abah teh Jang Kamin. Lamun teu ngagugu urang bakal pondok harepan, lain kitu nya tihul, ceuk si Kewen sanggeus Abah Jamil ka tukang. Wah, ari kuring mah kumaha bukti bae lamun keukeuh kalakuan urang hianat ka papada manusia di dinya we euy Kewen laasna kamatihan guru urang teh. Alusna mah kudu digeuing lain kalah dihaminan. Ari aya kararepet mah nya urang geuning anu ripuhna, jawab si Tihul keukeuh bae manehna mah embung teu benar. Lemahna urang teh sanggeus urang kacau pikiran, sanggeus urang teu rukun lantaran lamun kuring ka dieu Kang Tihul ka ditu, Jang Kamin ka dinya, tungtungna pasulabrang teu puguh anu akhirna karasa ku sararea rugi lain, jawab si Kewen bari jemedod. Atuh jep deui jarampe lantaran pikiran beda teu aya kasaluyuan atau terus maranehna harita keneh bubaran, nu ka tukang nu kahareup ngaleosna henteu bareng. Malah mah Jang Kamin nangtung asup ka jero enggona, manehna ngadon ngalamun nah mana nu digugu, katerangan ti bapana nu disokong ku Kang Gewen atawa omongan Tihul anu nentang ka bapana. Kacatur dina waktuna Bapa Dasuki teh hajat rupa-rupa rurujakan ditambahan nyieun congcot lobana teh 7 tumpang. Nya kitu rurujakan teh serbat 7 rupa bae kekembangan 7 rupa, nya kitu bebetian ge lobana teh 7 rupa. Kumplit teh aya kakurangan bubuhan jelema aya. Dina waktu ngamandian Bapa Dasuki ngahaja manggil kanini paraji anu katelah maencir lantaran tara ngabecir. Mun aya nu neang peting manehna rek marajian, kuririwa tara lumpat aya jurig tara ngacir manehna bisaeun pisan dina marancahanana. Jeung awas kana wisaya lamun aya nu delaka. Teu wudu harita rame ku salembur ditaranggap carana nini paraji anu keur ngamandian atuh puguh meuni ear loba anu milu bungah. Lantaran nini paraji sanajan manehna kolot tapi masih keneh jag-jag mata kresep nu ningali kabeh anu marantuan ti hot-hat ngasongkeun samping dipake salin Nyi Epon. Barang arek beres pisan kakara nini paraji nanyakeun cengkir kalapa, gero manehna ngagero karamana Nyi Epon. Hei wakil salaki Epon, mana Ki Dasuki kadiokeun cengkir kalapa teh, ceuk nini encir bari lurat tereret neangan Bapa Dasuki. Tama paraji cengkir mah di Abah Jamil, jawab ramana Nyi Epon bari ngaleret ka Abah Jamil. Oh, di Ki Jamil, bener tah Ki Dasuki bener. Mana Ki Jamilna, ceuk nini paraji gegerewekan. Tancir di anak kami, pantes maneh mah ari geus wahwar weh-wer cara kincir teh. Ya aing sia, ceuk Abah Jamil kawasan nu teu ngeunaheun lantaran dianggap sasama bae. Ari ilaing bet openan ka kami teh Jamil, keun bae sarua pada-pada diondang, sarua pada-pada boga kawajiban. Ieu mah kawajiban kami Jamil. Lain kawajiban Andika, lain ngan ukur dibere tugas ngagambaran cengkir wungkul Andika mah. Kadiokeun tah jalu cengkirna, ceuk nini encir. Bari cecengiran siga nu kurang saeundan, padahal mah biasana lamun keur ngamandian nu 7 bulan sok kitu duka teuing pamakena sugan, ngalah teu kaasupan ku dedemat ku dedemit anu arek ngabinasa ku jalan surup sumurup ka jelema anu lemah. Jang Kamin anu nyekel cengkir salemeh mikeun cengkirna ret ngareret ka bapana, ku bapana diunggeukan atuh sok bae dibikeun bari pok nyarita kieu. Tah nini cengkirna kadengkeun nampanana kuringnya nini lantaran bapa kuring anu nyieuna eta gambar, ceuk Jang Kamin bari song mikeun eta cengkir ka nini encir. Naon jalu dedengean teh kudu ditampanan ku ilaing. Nah saha anu ngurus Nyi Epon teh? Sia rek marentah kanu digawe hayang ngeunah wungkul
Ceuk Nini Encir bari ngarenyukeun bibirna sarta ret ngareret kana eta cengkir. Breh kumanehna ka tembong aya hiji ukiran anu lir ngandung wisaya. Nini Encir teh ngahulang sajongjongan mah teu ngomong anu tadina wahwar wehwer ayeuna mah jadi lungguh. Sabab di dinya teu tela aya nu rek hianat atuh manehna teh apik terus bae eta cengkir diasupkeun kana samping. Sarta ku Nini Paraji Nyi Epon titah nyekelan. Cakelaan Nyai engke ku Nini nya ditampanan. Ceuk Nini Paraji bari ngasupkeun cengkir kana jero eta samping anu ngabudeur Nyi Epon. Ku Nyi Epon dicekelan ngagogo parentah Nini. Mancir kuring anu nampanana eta cengkir teh ngawakilan salakina jeung ngawakilan anu nyieun gambarna ceuk Jang Kamin nyamperkeun. Hei lalaki mah teu meunang nyamperkeun ka dieu, teu meunang. Hayo nyingkah Kamin. Kawas lain anak jelema ngarti bae ilaing mah jalu. Nini Encir kekepehan jeung nyurungkeun Jang Kamin serta terus manehna dongko nyokot eta cengkir anu dicekelan ku Nyi Epon. Sok kadiekeun eta cengkir teh Nyi Epon. Ceuk Nini Paraji teu loba pikir barang ku Nyi Epon dilesotkeun terus ku manehna disanggap. Mana bedogna? Mana? Nini Paraji gegerewekan deui atuh song kudu mawa bedog teh dibikeun. Baranggap kana bedog terus Nini Paraji nunda cengkirna dina batu sarta diparancahan. Keplas ditilas. Brai cengkir belah. Kadiokeun mayang jampe, kadiokeun. Ceuk Nini Paraji bari seleundeuk kana jajambaran anu dieusi ku cai meunang ngembangan sarta make belut sagala rupa. Karawak eta mayang jambe teh ku Nini Paraji dicokot cebrod nu aya di dinya kabeh dibabu ku mayang jambe anu pinuh ku cai atuh tangtu bae kabeh oge raribeg pinuh ku cai buriak sadarea lumpat sieun diteunggel Nini Paraji. Cebrod si Kamin diteunggel sarenteng dikasih kewen cebrod diteunggel tepi karibeg ku cai. Geus kitu kakara nyamperkeun ka Abah Jamil cebrod diteunggel atuh pakaian Abah Jamil teh baseuh da dibongohan ti tukang. Ari Abah Jamil kacida ambekeunana terus malik ka Nini Paraji. Ari malik ari cebrod deui dadana diteunggel. Atuh teu matak heran waluhna Abah Jamil nu ngagayot dina beheung harita teh pinuh ku cai. Nanaonan sia make kikituan ka aing Cir? Ceuk Abah Jamil bari nyorongot. Pangku jajamaran Kamin, hayo jalu pangku. Ceuk Nini Paraji ka Jang Kamin anu ngembek mah teu didenge. Atuh rigidik jajambaran teh ku Jang Kamin di pangku. Terus nuturkeun Nini Paraji. Barang di palebah jalan ngolecer, gebro dibebeutkeun di titah Nini Encir kudu purageun di dinya. Ari gebro brah jajambaran teh belah leor belutna ngaleor. Nini Encir sering ngagak-gak serta pok neruskeun omonganana. Kamin tuh ngaleor ujang kahayang maneh teh balik deui kana urutna. Kesebelan tah Nini kurang ajar teh. Ceuk gereuntes hatena Abah Jamil nu nempoti kajauhan. Hati-hati si anjir dipaseu kuluna ku aing geura. Ceuk gereuntes hatena Abah Jamil bari jamedod. Abong dinuker hajat mani rame kuno seriting aragar ting cakakak kabeh alagar-agaran nya kakak mata kabita. Ari awewe nyekikik serina teh dibarkem atau puguh mata kesep nemboga hajat puas lantaran asa haneuteun jeung karasana teh hegar. Eta kabeh pangkitu teh lantaran pokal Paraji Nini Encir bijaksana keur mah luhur elmuna pubuhan kolot baheula. Mun muhit sahiji elmu tara make hejo tihang jejem ayem bijaksana ngarti kana kawajiban yen manehna teh Paraji teu meunang kapangaruhan kuno lain bagiana. Sabab mun reuneuh gering boh hese dina ngajuru boh orokna kurang sehat eta bagian Paraji kudu sanggup ngeriksana. Nu matak manehna apik barang tadi ningali cengkir make gambar nu teu umum tangtu maksudna mah binasa Nini Encir geus ngarti nu matak gancang ngahadang kanu boga maksud goreng. Sanggeus ningali jajamaran anu harita geus remuk gancang bae Nini Encir harita teh balik deui nyamperkeun ka Nyi Epon.
anu masih keneh jibrog urut bieu di mandian bari ningali ka barudak anu ribut meuli rujak di ladangan ku Nyi Epon. Barudak paboro-boro meulina rujak ku kenteng. Ari beres dagang rujak terus Nyi Epon dibawa ka imah rek disalinan sanggeus nyarina Nyi Epon. Nini encir teh kaluar gero deui ngagorowok mere nyaho sarerea kieu pok-pokanana. Abah Jamil, pek ayeuna mah bagian Andika kadinya. Geura doaan tuh congcot teh. Pek bae kumaha Andika eta mah. Ceuk Nini encir bari nyekikik seuri matak sebaleukeur Abah Jamil mah. Kudoa naon si hancir? Ceuk Abah Jamil jamotrot. Ih, mangsa bodoh Andika Jamil. Kami mah moal pipilueun. Tapi kami oge muung dipiluan deui ku Andika. Bagian Andika keur Andika, kewajiban kami keur kami. Jawab Nini encir bari nyekikik seuri. Nini tekukeun teh telo sugan. Ceuk geureuntas hatena Abah Jamil bari jamotrot teh pok nembal. Kumaha lamun kudoa supaya maneh kojor encir? Ngadenge omong Bah Jamil keur sararea sareuri sangkaanana ondangan Bah Jamil sareng Ma Encir keur heureuy silih poyokan. Maranehna teu nyanaho yen eta dua jelema saolah-olah keur perang ngadu ilmu. Nu saurang rek binasa, saurang deui ngadang henteu ridho dibinasa. Ah, syukur bae jengker oge da bakal jengker kami mah. Namalakal maot di dinya teh. Naha geuning dititipan gondok oge teu bisa mulangkeun deui. Naha ngeunah meureun nya asa dianggelan. Ceuk Nini encir bari cikikik deui seuri. Abah Jamil henteu nembal budina bae jamotrot katambah manehna wirang sabab ondangan sareuri jeung serikeun ka manehna. Anu harita dipoyok ku Nini encir dikocok atuh hoak bae ngambek tapi ngambekna teh seuri ngarah teu ka ciri nyeri. Hei para wargi, mangga urang ngadoa salamat sasarengan. Ceuk Abah Jamil bari derak da karita keneh ngadoa lancar pisan da puguh geus biasana. Sanggeus tamat ngadoana terus congcotna dipurak keur kabeh pada ngadahar. Atuh puguh rame pisan nu didahar cing calehak beri seuri sempal guyon. Malah mah pikeun nu bangor daharna teh bari ngomong ngereuwih pipina rempih tepikeun ka kabesekan. Ari geus beres daharna kakara ondangan budal baralik muru imahna masing-masing nya kitu deui Bah Jamil. Harita terus amitan ku pribumi di Widian serta ngahaturkeun nuhun leos Abah Jamil indit diiringkeun ku tiluan sajeroning lempangna beungeut mah jamotrot bae meureun pedah pokal gagal. Abah, kumaha hangkena urang teh? Ceuk Jang Kamin nanya ka bapana. Engkena mah tetep bae maneh nu ngasihin Kamin sabab maneh mah bodoh, jawab Abah Jamil rada keheuleun. Bodoh kumaha Abah? Tara nurutkeun parentah kolot. Apan ku Abah geus dibejaan anu nampanan eta cengkir kudu Ujang serta anu meulahna oge Ujang ari ieu. Ceuk Abah Jamil henteu neruskeun omonganana. Waktosna kabujeng sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.